Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Ripan Ramdhani di kelas 10 IPS 2. Abi bade nyarita tugas basa Sunda tina judul Kudah Hade Budi. Tina hiji carita aya maung keur manggeus kolot katambah gering deui. Ngalungsur handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareupeun maungna nu keur gegerungan tea. Ceuk munding, Aisyah make ngagerung rek nyambat ka saha, moal aya nu nyaaheun ka sia mah. Ceuk si munding teh. Munding ngomongna kitu bari ngangadil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya saeuri akei-akeianana kabeh sato nu aya di dinya ngaheureuyan maung nu keur sakarat eta. Kajaba sakadang kuda nempo sato-sato sejen ngalumpri teh manehna mah ukur ngagode gunggul. Ceuk domba aya domba nu ngalewat kunaon sakadang kuda maneh ngadogeg kitu. Lain tejeh tah si belang teh ku sampean, lain baheula dibelo ditekuk maneh teh. Ceuk kuda, kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayana pan keur gering parna manehna teh keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureuikeun kitu. Ceuk sakadang kuda. Meureun ceuk batur teh rajeun aya kawani ka anu keur sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya kabeh jempe sarta paninggalos ku leuweung deui.